Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Sayyidul qaumi ari gustina qaum bisafari dina lelempangan khadimuhum eta ladena ieu qaum. Paman mangka sahajal masabakohum anu miheulaan ka ieu qaum bi khidmatin kalawan ngaladenan lam yasbikuhu maka henteu miheulaan qaum ka eman bi amalin kana hiji pagawean illa syahadata angin nyaksian. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al hakimu Imam Hakim an Sahl bin Sa'id katampi ti Sahal putrana Sa'id. Sayakunu bakal bukti fi akhir zamani eta tetep dina akhir zaman. Naon syurtatun tentara mata-mata. Ya guduna anu isuk ieu syurtah fi ghadabillahi dina babenduna Allah. Wa yaruhuna sareng sore-sore ieu syurtah fi sukhtillahi dina babenduna Allah. Fa iya ka mangka kudu ngajauhan anjeun antakuna kana yen bukti anjeun teh min bitanatihim tina jadi mata-matana eta syurtah. Rawa ngariwayatkeun kana ieu hadis Tabrani Imam Tabrani. As-sakhiyu ari anu berehan qaribun eta deukeut minallahi tina rahmat Allah, qaribun anu deukeut minan nasi tina kanyaahna jalma-jalma, qaribun anu deukeut minal jannati tina surga, ba'idun anu jauh minan nari tina neraka. Wal bakhilu sareng ari anu qoret ba'idun eta jauh minallahi tina rahmatna Allah, ba'idun anu jauh minan nasi tina kanyaahna jalma-jalma, ba'idun anu jauh minal jannati tina surga, qaribun anu deukeut minan nari tina neraka. Wal jahilu as-sakhiyu sareng ari jalma anu bodo, as-sakhiyu anu berehan, ahabu eta leuwih dipikaresep ilallahi mungguh Allah, min abidin tinimang jalma tukang ibadah bakhilin anu koret. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Tirmidzi Imam Tirmidzi. Asahaku ari hubungan anu ruksak bainin nisa'i di antara pirang-pirang awewe, zinan eta zinah bainahunna di antara itu nisa. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Tabrani Imam Tabrani. As-sakhau ari berehan syajaratun eta saperti hiji tangkal min asjaril jannati tina pirang-pirang tangkal di surga. Aguswanuha ari pirang-pirang dahana ieu asjar mutadalliyatun eta ngarundai bidunya kadunya. Paman mangkari sahajal ma akhoda eta anu nyokot ieu eman bigusnin kana sadahan min hatina itu agson qadahu maka nungtun zaka itu si eman naon zalikal gusnu itu dahan ilal jannati ka surga. Wal bukhlu sareng ari koret syajaratun eta saperti hiji tangkal min asjarin nari nu tetep tina tangkalna naraka. Agusonuha ari pirang-pirang dahana itu asjar teh mutadalliyatun eta anu ngarundai pidunya ka alam dunya. Paman mangkari sahajal ma akhoda eta anu nyokot ieu eman bigusnin kana sadahan min hatina itu agson qadahu maka nungtun ka ieu eman naon dalikal gusnu itu dahan ilan nari kana neraka. Rawahu ngriwayatkeun kana ieu hadis al Baihaqi Imam Baihaqi. As-sa'adatu ari kabagjaan kullu sa'adati tegasna sakabehna kabagjaan. Tulul umri eta panjang umur fi taatillahi dina taat ka Gusti Allah. Rawahu ngriwayatkeun kana ieu hadis al Qadhi Imam Qadhi. As-sa'iyu ari jalma anu lempang alal armilati ngajaga ka pirang-pirang randa wal miskini sareng ka jalma-jalma miskin. Kal mujahidi eta saperti jalma anu lempang kal mujahidi eta saperti jalma anu jihad fi sabilillahi dina jalan Allah. Awil qaimil laili atawa jalma anu ibadah salat sapeuting aso imin nahari anu puasa dina waktu beurangna. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Syaikhauni Bukhari Muslim an Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah. As-saparu ari lelempangan qit'atun eta sateuk-teukan minal azabi tina siksa. Yamna'u nyegah ieu sapar ahadakum ka salah sahiji ti antara anjeun
ta'amahu kana kadaharanana ieu si ahad, wa syarabahu sareng kana nginumna ahad, wa naumahu sareng kana sarena ahad. Fa idza qada mangka di mana-mana beres saha ahadukum salah sahiji ti antara aranjeun muhimmatahu kana kapentinganana ieu si ahad. Fala yu'ajjil mangka kudu buru-buru ieu si ahad arruju'a kana balik ila ahlihi ka ahlina ieu ahad. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Abu Hurairah. As-sultanu ari raja. Dillullahi eta iuh-iuhna Allah fil ardi di muka bumi. Ya'wi nyalindung ilahi ka ieu sultan sahadda ad-dha'ifu jalma-jalma anu laleumah. Wabihi jeung ka sultan yantasiru minta tulung salamadlumu jalma anu didolim. Waman sareng ari saha jalma akrama eta anu ngamuliakeun ieu si man sultan Allahi kana rajana Allah fi dunya di dunya akramahu mangka ngamuliakeun ka ieu man saha Allah Gusti Allah yaumal kiamati dina poe kiamah. Rawa ngariwayatkeun kana ieu hadis Ibnu Najjar an Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah. Asiwaku ari nyusur matharatun eta matak ngabersihkeun lil fami kana cangkem marodatun tur anu dipikarido li Rabbi ku pangeran majalatun tur matak cekas lil basori kana paningali. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis At-Tabrani Imam Tabrani. Wallahu a'lamu bissawab.